Mana ya parah ke manuk wae Ken bae keun karunya manuk hayangeun pare keun we sing Rido di pentas seutik mah. tapi mun ku jelema mah Rido. Lamun ku manuk emang teu Rido. Rido mah Rido tapi mau apa sih mendak mah. Rido ketang bayar lah. Boy manuk anjing sekarang tep deui mau ngebayu ah. Mana? Tuh. Pin gitu. Oh, hayu Bang Bang. Ayo. Yang modal gede euy. Di mana nya? Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku salat selama ini atau aku ibadah, ya Allah, Basah kieu nih. Deulekeun ku aing malah mun beunang moal dikicepan langsung gelepok. Aduh. Jadi basah kieu aduh. Diriku yang basah, badan basah semua. Karena asyik berjoget, karena asyik bergoyang dangdutan. Capek manuk kubuk-kubuk kieu teuing cenah kana pare. Oh, anu aduh kumaha. Oh, itu jelema lu lompatan. Kang, punten ningal pamegat duaan nu lompatan tadi teh. Apa? Terang, tuh tadi kan itu tuh. Oh terangnya. Aya naon? Iya tadi Kang Abi nuju micen di susukan. Usil, neringgang ka Abi. Oh tuh dalam lompat tadi tuh. Dikeun ka Abi tingali basah kuyup kieu ti jebur. Aduh. Tuh man jelema nu kitu mah kudu diarah heuh. Oh, tuh udah kadar itu lompat. Oh iya. Nuhun ya Kang. Nuhun Kang.